Kumaha tuh ayeuna Abah? Duit di si Acep kena 5 juta. Oh, tama iya masalahnya. Abdi buru-buru newak tah. Terus kemana? Cak abdi teh kieu nada si mama teh di lemur cenah teh. Di dieu teh aya cenah teh si abahna keur dirawat. Terus kumaha tuh geus kitu Den? Dicarak deui ku abdi teh 5 juta mak. Pasikeun deui we ka si ibu eta teh sia teh sate teh mak. Bu Mirda. Nya pasikeun deui ka Bu Mirda ku abdi teh. Oh jadi dicokot deui duit teh ku Bu Mirda. Nya dicokot deui we ku Bu Mirda duit teh. Ngacak Bu Mirda teh kieu we cenah ngomongna teh nu kadangu ku abdi teh. Mak Acep aya mah ka dieu cenah si makna cenah keur aya di dieu mah. Itu. Ibu mah yang langsung masihkeun ka Mak Iti we cenah mung melalui Mang Acep aya kitu mah. Syukur atuh. Hayu atuh Den urang di mana eta Bu Mirda ayeuna? Nah, mak kabeneran. Bu Mirda teh kan keur ka pasar baru heula. Keur balanja mah da ngabagi-bagi daharun terus mau ngapoe teh. Aduh, Den lain ngomong atuh ka emak. Teu pan tadi teh ngomong abdi teh ka emak teh. Kan masih ribut ka batur. Moal ai piduiteun Mak Den sip we urang nu apal. Cek si Mak Iti harita beje ngome-ngome samping manehanana teh. Engke mak. Sore jam 4 pisan tapi mak teh kudu pas jam 4. Pantos di masjid sok langsung ka ditu mak. Sok langsung ngalongok ka si Uten. Di mana si Uten dirawatna? Di ruang ICU nih mah nu di tukang tuh di ditu pisan jauh. Dawuh deui lah waktu itu hiji-hijina mak. Oh anu deket eta nu lempeng teu cai ka ditu Den. Nya Di nu ti isun itu. nya tadi dinya pisan mak. Tangke mak jam 4 ka dinya nya. Mak kudu ngomong naon Den? Kieu we mak, kan Bu Mirda teh ngomong ieu. Nananyakeun budakna kitu. Ka Mang Acep teh. Di mana cenah budak abdi, ka mana budak abdi cenah kitu. Mama saberat kuleta ya teh Den. Mak mau ngomongkeun masalah eta mah. Mama mau ngomongkeun si Uten budakna mau mak Den. Oh. Si Uten teh budakna mak. Lain Den, mama mau ngomongkeun si Uten teh budakna mau Mirda mau mak masih omongeun. Si Uten bak saha atuh? Budak si Acep Den. Kumaha mah teh lieur ieu teh? Mah teh mau ngomongkeun si Uten teh budak Bu Mirda mau ngomongkeun. Mau mama si Uten budak Bu. Alah aing kalau kaceplosan wae. Si Abah. Cicing Abah mah ngagoler Abah mah. Si Abah gegerewekan harita berjeng bengu leungeun rarangowasan. Aduh. Naon mak? Henteu Den. Mama mau pipilueun Si Uten teh kan budak Bu Mirda nya mak. Lain budak si Acep. Mamanya teh sieun teh baheula ge Den sin anu nanyakeun masalah eta mak teh geus boga dosa kitu. Moal ngomongkeun mama inung suku oge ku mak moal dibejaan. Lamun si Uten budak da Bu Mirda moal mak mah. Si Abah hal teh gegerewekan deui. Geus tayona meureun si Mak Iti teh kaceplosan deui ngomong. Bae mak lah. Teu naon kaceplosan oge. Abah teu naon bah. Da geus apal abdi ge si Uten teh budak Bu Mirda. Terus kumaha tuh Den? Ya. Sing saha anu bisa ngabejakeun yen si Uten teh budak Bu Mirda yang diculik ku Mang Acep jeung emak mere kesaksian palsu basa di pengadilan. Naon Abah? Nah, abah da moal naon, bah? Aduh, si Abah bagi karunya euy. Keun bae bah tanggung jawab si Imah bakal aman moal naon. Penting nama duit we ayeuna mah. Atuh Abah penting nama duit teh urang keur katalang sara kieu. Cek si Imah berijeng jiga nu geus ateul hayang buru-buru ningali duit. Kumaha bejakeun we ka Bu Mirda kabehanana yen emak teh ayeuna teh geus teu teh pernah ngabohong. Maka polisi emak Den. Moal emak tanggung jawab abdi. Nya atuh ditanggung jawab beten naon. Basa ti heula mere foto teh kumaha teh emak?
eta teh kieu mama mau ngomong den ngan kieu lalakonan teh teu lah hoream ieu mah sadenieun we nya urang-urang we nya den sip we nya den nya sip we urang mah abah tenang bah moal naon da kalem we dijaga ku abdi ge mah salamet cek si abah harita bari janji nu aral kulantaran mah iti mun kaceplosan wae tidak bahasana mate kieu teh teh si aing teh keur nyampaikeun popoean kitu dieditkeun dihijikeun teuing edit teh kumaha ada cuk aya jelema di handap teh saurang jiga ngasongkeun bodak padahal mah seueuhan teh den mungkin kitu mak kebumirdanya engke teh dibere duit mak moal dibere 5 juta ieu teu percaya mah aya duitna enak ku abinya duitna ila cabi dipersekot lah sabaraha mah hayang 500.000 ayeuna kan bae mak mah sabaraha we tapi mah moal bohong kan engke dicokot deui 4,5 juta di ditu nya dek dicokot tak butuh den ieu dibere ku abi 500 nya ieu mak duit ieu geus kitu kurang duitnya diasongkeun ka Ma Iti tah ieu mah nya hiji nya den Ma Iti jugjug ngadeg-deg ningali duit nu gede kitu 2 3 4 5 nya tinggal 4,5 juta deui di Bumirda engke jam 4 alhamdulillah nun pisan atuh Kak beneran pisan urang dibahanan duit inung bapak teh 600 karek beak 50.000 dipake ongkos jeung itu ieu nyesa 550.000 deui duit pamere tilu jadi inung jeung bapak dibikeun ka Ma Iti ku urang teh padahal eta duit teh ladang ngajual kebon inung tapi teu naon ngabelaan ka beneran nu penting nama ieu kabuka sok sanajan aya loket Mang Acep dina saku teu wani urang nyokot saperak oge da tujuan nyokot loket teh lain dek ngarebut tapi urang teh hayang ngajaga Mang Acep sangkan ulah kalembur naon bah Bah Wirantah ditaku gupai ka urang bari pok deui cumarita nya aman si mak mah kalem we bah bingung urang teu kaharti eta sabarana mah ngomongna teh boro-boro batur teu dongeng teu ngarti eta bahasa naon anu kitu